Eta kudu maksakeun hadir di acara haul para ulama para wali. Na teu butuh urang ku syafaat aranjeunana. Basa kolot mah nepak cai malar ceret. Ade tekadkeun dina hati urang para ulama mah adalah para pangagung, para penguasa di alam akhirat. Jika presiden, para menterinya, para jenderal, penguasa di mana? Di dunia. Sayangnya para penguasa di akhirat adalah para ulama. Sabada para rasul, para nabi, para ulama. Ta eta mah para penguasa-penguasa. Jadi kagungan kekuasaan ti Allah Ta'ala keur melaan sahabae gitu kan, anu aranjeunana palai melaan. Tadi dina awal muqaddimah diuningakeun salah sawios dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasa, jaga dina poe kiamah nu bisa melaan batur teh tilu golongan. Hiji al anbiya, para nabi, disebut presiden teu, raja, jenderal teu, bupati disebut presiden gitu, komo kades, komo RT RW nya. Hiji para nabi, summal ulama tuluy weh para ulama. Tadi antara para ulama nu dihawalan ke urang kade. Urang teh lain ngahaolan jalma-jalma anu hina, jalma-jalma nu sangsara, anu butuh ku patihah urang, anu butuh ku didoakeun ku urang. Lain urang teh sebenarnya mah ngahaolan para pangagung, ngahaolan para penguasa-penguasa di alam akhirat, ngahaolan para penolong-penolong ke di alam akhirat, ngahaolan para kakasih Allah anu pada hakikatna urang hadir teh lain urang rek nyuguh ganjaran amal tahlil jeung sabangsana ka aranjeunana, nu sebenarnya mah urang nu butuh ku syafaat maranteunana. Catet tak urang eta kudu maksakeun hadir di acara haul para ulama para wali. No sababna na teu butuh urang ku syafaat aranjeunana. Beda ya nahlilan jelema cacah kuricakan, nahlilan si parang si pacul, nahlilan muslimin anu umum anu bodoh komo ahli maksiat. Beda eta mah leuwih condong kana ngadoakeun, leuwih condong kana nyuguhan. Aing nahlilan para pangagung mah ya lain leuwih condong kana ngadoakeun, leuwih condong kana ceuk basa kolot mah nepak cai malar ceret. Anu ditepak cai nu dimaksud mah lain nepak cai dah hayang ceretna kitu kan, ceret ka urang pan tah butuh ceretna. Ilaruhi ngadoakeun para ulama kan sikeun sholawat ka Rasul. Nah Rasul nu butuh ku pitulung urang, ku sholawat urang, atau urang nu butuh ku rahmat Rasul gitu. Jadi sholawat urang ka Rasul teh nepak cai malar ceret. Urang hadiah ka para kakasih Allah da aranjeunna mah tuh geus beunghar ku ilmu, beunghar ku amal, beunghar ku ganjaran, beunghar ku nanaon.